Para mitra nuju ngadangkeun dongeng nu judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira. Teu karaosnya sabada namatkeun bagian ke-88 tangtos mangja ngahanca bagian ke-88. Kitunya para wargi, panjangkeun ieu dongeng. Antosan we dugi ka tamatna para mitra. Antosan we dugi ka tamatna. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kangge hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun sakali deui para mitra, Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira ieu neraskeun padepokan Sebaraga. Ayeuna para mitra nincak bagian ke-88. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kamingan. Wilujeng ngadangkeun mangga nyanggakeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rai Salira. Ayeuna nincak bagian ke-88. Mangga wilujeng ngadangukeun. Cunduk kana waktu ningang kana mangsa. Harita tepi ka poe nu geus direncanakeun nyaeta poe Minggu. Dihareupeun bale geus dijieun papanggungan pikeun ngayakeun saembara. Nu digarawe pakpik-pek nyieun panggung tohaga sabab deuk dipake pakalangan pikeun tarung adu jajaten. Sedengkeun Basuntama jalang jeleng merhatikeun nu keur digarawe. Kituna teh paroman bear marahmai sabab panitan apa harita teh para mitra sadaya paniatanana geus nyaningkeun maastini teh bakal laksana. Koloyong Basuntama ngoloyong balik deui ka panganjerkan meninga gedi. Berai mukakeun panto tuluy asup ka jero. Harita teh barang sup teh para mitra geus disampeurkeun ku saurang awewe. Tukang rias ngahaja didatangkeun sakumaha kahayang maastini. Hapunten Abah Kuwu rupina bade ayeuna we sim abdi nyibakan calon panganten teh dua-duana. Muhun maksad teh maastini sareng Neng Imas. Di jalan Cagak supados eta sumuhun. Maksad teh supados katingali cenghar sumuhun. Cek tukang rias netep ka Basuntama. Oh jung atuh Marias kudu talitinya. Sangkan kula dina pangantenan sugemaha teh. Cek Basuntama ngidinan. Kituna teh netep ka maastini nu keur netep bari imut. Nuhun atuh Abah Kuwu. Atuh bade teras we jalan ieu ka jalan Cagak sumuhun. Cek ma tukang rias deui bari mawacai kembang dina wadah. Nah kula kudu marengan Marias. Sabab kula hayang nyaho kumaha ngamandianana. Ceki Jabut. Isin atuh Kang piraku. Engkang kedah ngiring apanan urang teh. Gacan resmi nikah. Antosan we di dieu Kang. Sing sabar we Kang da moal kanggo saha. Cek Imas prihatin. Ituna bari imut ngagelenyunya nyaritana matak ngageleser kana hate si Kijabut. Mana tuh gitu Nyai? Aduh, Kang deh, moal ngiring ka ditu. Keun kamu ngantosan we di dieu. Ulah labi teuing nya. Henteu kuat ieu doh. Kok bisa sekedap oge meuni setahun. Dijabut jamun asa kabeuli hate ku caritaan Imas prihatin. Tantos atuh engkang abdi getos teu kiat hoyong engaya pangantenan. Setea cek Imas prihatin bari imut. Seblak si Jabud meuni nyeblak basa nempo imut. Imas prihatin matak pika uruyeun. Geus kitu Mama Astini jeung Imas prihatin diiringkeun ku tukang rias. Bari mawacai kembang teh laleumpang pikeun muru ka jalan Cagak nu rada jauh tur ta sepi. Laleumpangna gagancangan. Sanggeus aya di tempat rada sepi pok Ma Astini cumarita. Cece tetela rencana urang teh mulus lantaran Basuntama teuneun curiga ka urang. Nutang tuna yakin Cece teh bakal mawa abdi sareng Imas prihatin diibakan. Nuhun Cece abdi teh kalintangan nuhunkeunana. Ain mah urang kedah engal-engalan kabur.
Ieu tempat bisi anak buah Suntama ningali cek Maasti. Cecek ge ngarasa bunga sabab bisa nulungan jalma nu keur tunggaraha teh. Ieu ayeuna mah urang buru-buru tinggalkeun ieu tempat. Sabab nya atuh balade Suntama teh keur ngudag bisi ngudag ka urang. Cek tukang rias ngareret ka Maastini jeung Imas prihatin. Urang motong we jalanna. Kapalidinya ngaraengan nebihan ti bahyaeun. Sareng dina ayana ge nu ngudag kantos moal ka udag deui. Margi kadinya mah arang langka nu ngaliwat. Tah bari nyumput engke penak di jalan pali ditu. Cek Imas prihatin. Bingah abi teh margi tiasa leupas tina pancabahya. Margi sahnu kersa jantan pamajikan si Jabud. Abi mah kajen teuing ngapaeh jadi siit we pamikedah gaduh salaki ka si Jabud. Nyata hangtu atuh geulis lintang ti jalma lieur nu bakal daek mah jadi pamajikan Mbah Suntama jeung si Jabud mah. Lain mah urang gagancangan we leuleumpangna bising kaburu ka ieu ka amel. Cek tukang rias deui. Tiluan gagancangan lalempang pikeun kabur nyaeta. Anu nyata mah rarancangna rencana Maastini jeung Imas prihatin pikeun kabur ti eta tempat. Karek sababaraha lengkah ti eta tempat celeng-celeng 7 urang jalma ting arah jeleng megatan jajalan. Tetela si Gomar si Gedire jeung urang 4 urang baladna ting jarga megatan jajalan. Yah, kemana dia? Dekal aburnya, kungaing bakal ditewak deui. Cek si Gomar mencrong. Puguh nu tiluan ting rarengkog, sabab hareupeun teh aya 7 musuh. Tiluanana silih reret bari silih kicepan ngandung harti kudu waspada. Badur-badur, teu kudu dinggekeun tarewak we tilu jalma yeuh. Cek si Gedir mere parenta. 5 urang anak buahna tinggara jeleng harita teh. Abari jeung langsung ngamarsat pakarang. Cek naraon aranika memegatan jajalan kaula? Halik nyingkah teu kudu ngahalangan. Sabab kaula tiluan dek bali. Cek Imas prihatin. Moal bisa deuh. Sia tiluan mau bisa kabur sabab bakal katewak deuh. Cek si Gedir. Jah, dia geus hianat kana janji dia. Ngaing yakin yen caritaan si Suntama bener. Dia dek naripu. Cek si Gomar. Memang bener deh. Kaula dek kabur ku cara nipu. Nu mata kitu tetela guru Andika seukeut pangrasana. Sabab bisa ngira-ngira kana rencana kula. Ngan hanya ka sabab kula tiluan tetep bakal bisa kabur dina harti. Moal beunang dicerek ku Andika. Sanajan Andika tujuhan hayo maju. Cek Maastini kagok asong. Kagok borontok kapalang caramang. Harita teh para mitra sadaya. Manehanana ajeg nangtung bari nangtang-nangtang. Mua bisa kabur sababayang ngai. Ukur sageprakan dia tiluan bakal kacerek ku ngai. Si Gomarnya kakak bari ngagampangkeun pisan. Satuluina nu tiluan dikepung ku si Gomara jeung 6 urang anak buah Mbah Suntama. Puguh kateter sabab teu saimbang. Sokomo pikeun tukang rias teu bisa nonyok-nonyok acan. Kita tadi keneh geus ngudupung. Maastini jeung Imas prihatin satekah polah ngalawan. Pikeun nyalametkeun diri. Tapi sabab ceuk tadi ge teu saimbang akhirna manu tiluan bisa katewak tuluy dibarawa deui ka tempat Mbah Suntama. Pohara keheuleunan anu tiluan sabab tetela rencana pikeun kabur teh gagal lantaran bisa katewak deui. Sup-sup tiluanana diasupkeun ka imah Mbah Suntama. Tuluy dijongklokeun kana kursi. Nu tiluan dariuk bari mencrong pinuku nafsu ka anak buah Mbah Suntama. Keur kitu joal Ki Jabud jeung Mbah Suntama. Cakakak Mbah Suntamanya kakak. Tetela. Perkiraan kaula teh teu nyalahan sabab kabuktian. Anjeun teh dek nipu ka kaula teh. Mana sinakeun kula teh jalma balagu gatuh. Jalma bodoh, jalma balilu bisa ditipu ku Aranika. Moal bisa deuleu. Kula moal bisa katipu sabab kula teh geus legok tapak genteng kade. Loba luang jeung pangalaman. Sanyana kula teh curiga ti kamari keneh sabab ujug-ujug si lain tiluan nyaluyuan kana kahayang dewek bari sadra. Boga curiga kaula ge. Curiga goreng matak nita si Gomar pikeun nuturkeun Aranika. Nu tetela kacurigaan kula teh teu nyalahan.
bunganya sabab cek pikiran Anika bisa kabur. Hehehe uyahannya cek nipu kakula mau bisa katipu dulu. Ayeuna Aranika geus moal bisa nolak kana kahayang kula jeung Ki Jabun. Sabab santana geus jadi babanan kula. Kula geus ngangkir patugas di kota pikeun ngarapalan kula jeung Ki Jabun. Basun tamanya kakak. Empe pabuburit urang bakal dirapalan. Basun tama seuri bungahna kakak. Maastini jeung Imas prihatin para mitra sadaya. Tukang rias ngareluk bari jeung hatena mah ngarasa handeueul. Lantaran tetela rencana geus bisa kabaca ku Basun tama. Ceuk rarasaana mah kana tangtu rencana bakal lulus, banglus tapi tetela teu saperti nu diharepkeun. Kocapkeun pabeberang harita jalma-jalma geus karumpuh di sabudeureun papanggungan nu deuk dipake pakalangan tarung. Para panonton utama nama ti luar karang kamulian geus noyek hayang pahareup-hareup sedengkeun si Gomar nu jadi jagona geus ngajeleng dina panggung. Kenang penca geus ditabeuh ngengkung goongna meningang gengkeung kadenge kajauhna. Deulila jeung saurang jalma nu nangtung tuluy nyetop gamelan reg gamelan teh eureun para mitra kenang penca eureun pok eta jalma biantara. Para wargi kaum dangu eta jalma langsung biantara. Para wargi sadaya cunung kana waktu ninggang kana mangsa. Poe nu geus ditangtukeun geus sepi. Poe ieu abah kudu suntama sejang ayakeun hiburan. Walimatun nikah nyaeta ku diayakeun sayembara. Atuh, adu jago hiburanana. Ngaliwatan beja-beja nu parantos sumboar. Reing cincin nu bisa ngelekeun jago. Nu geus ditangtukeun ku abah kudu suntama. Rehna cincin nu bisa ngelekeun bakal dibere hadiah. Mangrupa duit nu lain saeutik. Sarta lian ti kitu dibere kalungguhan bakal jadi wawakil dina ngayeuk dayeuh ngolah desa. Cek nu biantara ngabagi reret. Sapara panonton nu moyek ger para panonton surak meni ayeuh-ayeuhan. Eak-eakan ngong nu biantara cumarita. Ngan samemeh acara adu jago dimulai. Sim kuring salaku nu ngatur ieu acara bade nepikeun aturan-aturan nu geus ditantukeun ku bakumu. Pokna bari ngareret sarta nunjuk ku jempolna ka Basun tama. Sedengkeun Basun tama unggeuh ngong nu biantara nuluykeun deui caritana. Aya 3 aturan nu ditangtukeun ku bakumu. Kahiji aturan umum nganu harti sanu bisa milu kana ieu adu jago. Kaduana dina pertarungan engke teu dimeunangkeun make pakarang nepikeun ka jarum sapotong teu meunang digunakeun. Nu katilu teu meunang aya tungtutan naon-naon saupama nu milu tarung ruksak raga jauhna nepikeun ka pegat nyawa. Sakitu aturan-aturan nu ditetepkeun ku bakumu. Pikeun acara salajengna bade diteraskeun kana pertarungan adu jago. Atuh kanggo saderek Gomar mugi kapayun. Cek pangacara tuluy ngareret ka Ki Gomar. Nu keur diuk ngareneng jeung Bah Kubu Suntama oge Ki Jabun. Jung si Gomar nangtung tuluy hati teh maju ka hareup. Tuluy mere hormat ka sarea ger para panonton meni surak. Ngaguruh bari eak-eakan. Sedengkeun si Gomar diuk dina urut tempatna. Cung tukang anu nyaeta para mitra ngatur acara ngacungkeun deui. Jep nu surak teh jempe ngong tukang ngatur acara nuluykeun deui caritana. Aya 35 urang jawara nu deuk makalangan dina ieu sayembara. Jigana ieu sayembara teh moal cukup usah poe. Nu tangtu nepikeun ka 3 atawa 4 poena. Nu ngandung harti ieu karamean bakal lumangsung lali lapisan. Pokna deui. Tuluy nyebutan para jawara nu deuk milu sayembara sarta patempatanana. Para jawara nu disebut luncat ka panggung tuluy mere hormat. Tuluy cicing di tempat nu geus disadiakeun nyatana beulah katuhulun panggung. Supaya ieu acara gancang prung jiga nama para mitra sadaya atuh harita ge langsung we dimulai. Mangga ayeuna mah urang kawitan. Mangga atuh kumaha bahu? Kawitan we teh. Cek tukang ngatur acara nyelang ngareret heula ka Bahu. Bahu ungeuk mere kode kuleung. Rupina bakumu ayeuna barantos gawidian pikeun acara dimulai. Ma sadek Gomar haturanan.
tukang ngatur acara mungkas caritana tuluy turun tina panggung. Jung si Gomar nangtung tuluy lajang linjing ngangurilingan lapang bari jeung danga nemongkeun dada anu ngaberahil lempang diatur harita teh para mitra ngondang ratusan panonton. Harita ge para mitra mencrong kana rengkak paripola si Gomar. Sedang juralit saurang jawara patanang luncat tuluy ngabedega. Hareupeun si Gomar eta jalma sarua jangkung badag teu beda jeung dadegan si Gomar. Kumis baplang sanggadulang para mitra turta sorot panon bangun galak. Eta jalma katelah Ki Juma di paguron sangkar gada. Ki Juma ngajeleng bari mencrong ka si Gomar. Keur nu nonton surak lantaran katempo dua jawara saimang dina dadegan. Gomar, ngaran kula Ki Juma jago ti sangkar gada. Kula datang ka dieu pikeun ngarumukeun anika santa kula bakal jadi wawakil kuku. Ki Juma mencrong si Gomar. Wah, geda buktikeun dia. Sabab ngaing teresep ka jalma ukur carita. Sok geura maju rumukeun ngaing. Si Gomar muncereng para mitra ka Ki Juma. Ituna panonaran cingeus ngitenan tata gerak atuh kalemahan lawan. Si Gomar jeung si Juma papada ngajeleng bari ngalinjing. Panon duanana silih pencrong bangun itenanna ka mana kudu mungaran mamere serang. Sedengkeun para mitra sadaya kenang pencak geus dipadungdungkeun. Jeleng Ki Juma mungaran nyerang ka Ki Gomar. Nu tetela seranganna cukup ngabahayakeun jeung cepet. Tapi Ki Gomar memang moal samata-mata basun tama. Mercayakeun pikeun jadi jago lamun henteu jeung pangartina. Srep. Si Gomar ngageserkeun suku kenca bari jeung harita teh aneh sabab si Gomar bangun nangtang bahaya. Sabab muru kalebah suku Ki Juma anu geus siap pikeun nyusul serangan. Hal eta bisa katitenan ku si Gomar nya suku Juma teh nyusul serangan peureupna nu gagal. Seak dampa sukunya lebar redek ngahanca si Gomar. Tapi da tadi geus diperkirakeun. Si Gomar teu reuas teu jeung tapi ngarasa bunga. Sakilat awakna muter bari jeung nuturkeun gerakan suku si Juma. Sedengkeun awakna tuluy ngaceng sarta muter bari jeung kitu teh. Sukuna teu antepan ngahanca sirah lebah tukang si Juma. Cebet! Sirah si tetep para mitra sadaya. Sirah lebah tukang Ki Juma kabeunangan. Gero Ki Juma ngagero sabab nyeri. Turta teu nyangka si Gomar boga gerakan kawilang aneh. Turta moal bisa dipigawe ku jawara biasa. Galeong si Juma ngagaleong. Hal eta disusul ku gerakan si Gomar satuluyna. Awak si Gomar muter marengan suku katuna diangkat. Seak jebet puhu ceuli si Juma kabeunangan. Ku suku Ki Gomar. Gero Juma ngagero tuluy rubuh teu bisa hudang deui. Ker panonton surak bari nyebutkeun hidup Gomar, hidup Gomar. Sedengkeun si Gomar ngajeleng bari para mitra ningali musuh anu geus dirubuhkeun. Para mitra pamiarsa, sedengkeun dina riungan para jawara nurek milu tatana. Aya opat jalma tingket cewis horeng nyatana teh. Kubu Arya diparangin Pramuda, Marnina jeung Santini nu ngahaja nyamur. Sarta milu ngadaptar cenah para mitra sadaya jadi patandang. Turta dina ngaran jeung alamat palsu. Sedengkeun Santini jeung Marnina ngahaja mamake pakaian lalaki. Sarta para mitra make ikat persis lalaki. Mama, ingkang sana teh lami kacan ngalaksanakeun rencana. Ceuk Pramuda ngaharewos ka mamaku. Kares mama, buah-buah Kang Santana teh bisa katewa ku pihak musuh. Santini bangun hariwa. Ulah tenangkeun, urang tungguan heula sababaraha waktu. Sabab ceuk pikiran mama teu gampang asup ka panganjerkan Suntama teh. Bakal aya penjagaan, umatak ayeuna mah tenang heula. Keun urang Bandungan heula ieu acara. Geus ayeuna mah teu kudu loba carita sabab bisi nyurigakeun. Ceuk mamaku bari sarua nyarita ngaharewos sabab sieun kadenge ku para jawara nu sarua jeuk jadi patandang. Para mitra anu mulia atuh, ret mamaku ka saurang panongton, saurang sepuh. Ret eta jalma ngareret ka mamaku tuluy jalma ungeuk bari seuri. Si horeng mama ajengan galung sarua make papakean nyamur. Kawas panongton kalolobaanana. Sedengkeun ukur adu jago masih kene lumangsung.
Para panonton eak-eakan sabab aya 3 urang jawara geus bisa dirubuhkeun ku Ki Gomar. Keur jongjon ayeuyeuhan teh dikaweurkeun ku Sorating Gorowo. Kauruan cenah. Ceuk gorowokna sababaraha urang jalma. Puguh nu keur narongton utamaan anak buah Basuntama pada bubar tur tamuru. Kalebah nu kahuruan teh nu katempona mati lebah panganjerkan Basuntama. Meh kabeh anak buah Basuntama maruru tur tapa pada digarawe pikeun mareuman seuneu anu langsung ngabebelah. Sedengkeun rahayat karang kamulyan saurang ge taya nu milu mareuman seuneu. Sok sanajan nyaho oge atuh teu aneh tarung ngadadak eureun heula sarta Basuntama paparentah ka anak buahna. Dina keur riweuh kitu celeng-celeng 2 jalma ting ara jeleng luncat ka panggung. Sarta nu saurang langsung ngantelkeun Congo Peso Balati kana palebah beuheung Ki Jabud. Sedengkeun saurang deui newak 2 leungeun si Jabud tuluy ditalikung. Oreng eta jalma pramuda jeung santana. Nu memang santana sabada ngaduruk imah panganjerkan Basuntama tuluy gerak sakumaha rarancang. "Woi, nanaon anya nyerak kula, ha? Ayo lepaskeun kula," ceuk si Jabud teterejel. Tapi karasa Congo Peso Balati ditekenkeun. Puguh Ki Jabud nyengir lantaran ngarasa paur. Basuntama jeung si Gomar pohara ngarasa kaget basa nempok Ki Jabud keur aya nu ngancam. Memeh Basuntama jeung si Gomar gerak celeng-celeng 3 urang jalma ka panggung. Pok saurang teh nyata mamaku Cumarita bari mencerong ka Basuntama. "Suntama, lamun anak anjeun hayang salamet tina pati, geura parentahkeun ka anak buah anjeun pikeun teu ulu biung dina ieu perkara," ceuk mamaku mencerong ka Basuntama. "Saha si lain? Jeung naon sababna pangnenyeun kaributan jeung wongkon kula?" "Tong wakata tanya buru-buru geura laksanakeun." Mamaku nyentak kituna bari ngareret ka anak buah Basuntama anu aya sababaraha urang daratang maksud rek ngabejaan yen di imahna kaduruk. Basuntama kawas nu panik dumeh nempok Ki Jabud aya nu ngancam. "Si lain kabeh geura nyaringkah sarta tinggalkeun ieu tempat," ceuk Basuntama mere parentah. Teu kudu ngadua kalian anak buah Basuntama nu karek datang tuluy ngajarauhan di eta tempat. Nu sakedeung ge anak buah Basuntama geus taya saurang-urang acan nu deukeut ka eta tempat. Sedengkeun jawara nu deuk jadi patanang mah teuing kamarana. Ret Basuntama teh ka mamaku. Harita teh pok nyarita. "Anak buah kula geus nyaringkah kabeh." "Hah? Anak buah kula geus nyaringkah kabeh. Ayeuna geura lepaskeun anak kula, si Jabud." Pokna bari ngareret ka si Jabud. Sedengkeun si Gomar teu gerak naon-naon sabab bisi si Jabud cilaka. Puguh geus siap 2 jawara teu jauh ti dirina nu ngajaga si Gomar bisi gerak. Gampang perkara ngaleupaskeun anak Andika Basuntama. Ngan kaula aya hiji pamenta ka anjeun. Ieu pamenta mutlak moal bisa ditolak, ceuk mamaku. "Naon pamenta anjeun teh? Pokoknya geura bejakeun ka kaula." Pokna bari ngareret ka Ki Jabud. "Naon syaratna? Buru-buru bejakeun atuh," ceuk Basuntama deui. "Gampang. Bambang. Syaratna mah nyaeta pikeun sangkan anak anjeun si Jabud dilepaskeun ku kaula. Anjeun kudu ngalepaskeun kalungguhan salaku kubu di dayeuh sarta buru-buru tinggalkeun ieu dayeuh sabab lain hak Andika," ceuk mamaku tandes nyaritana. Para mitra anu mulia, Basuntama pohara ambekna. Sabada ngadengi para mitra cenah tanjakan ti eta jelema, sangkan manehna atuh nyerenkeun kalungguhan minangka kubu di karang kamulyan. Harita Basuntama haok nyentak bari tutunjuk. "Setan sia, kunyuk sia, kurang ajar si lain, ha? Sah si lain, make wani-wani nguhak campelak ka aing, ha? Si lain tangtuna tacan nyaho kana wawasen aing. Napikeun ka ngahina basa ka aing, hayang modal sia teh bangsat," ceuk Basuntama pohara ambekkeunana. Kituna Cumarita bari tetenjrag sagala rupa.
pugu panggung temeni inggeung. Anjeun hayang nyaho ka kula, cek mamaku. Beres nyarita kitu porosot mamaku muka iket tuluy nyabut janggot jeung kumis palsu. Kebeg basun tama para mitra ngarenyan. Sabab apal pisan sakaligus ngarasa teu ngarti. Lantaran apan ceuk kayakinan diri nama, nyaeta diparangin teh geus paragat nyawana. Diparangin? Geuning sia hirup kene. Ari panyana kula mah sia teh geus modar dihakat ku cacing. Orang teh masih kene hirupnya. Anjeun tang tu herannya sabab kula aya keneh di kieuna. Mamaku mencerong ka Basun Tama. Ayeuna ngahaja kula datang pikeun ngarebut deui hak kaula. Nyaeta ngarebut dayeuh nu direbut ku anjeun. Kula menta kalawan kasadaran sangkan anjeun daek ningalkeun ieu dayeuh tanpa aya riributan. Buru-buru Suntama, geura tinggalkeun ieu dayeuh sabab teu pantes jadi tempat cicing anjeun jeung anak buah anjeun. Ceuk mamaku mencerong ka Basuntama. Kumaha Basuntama para mitra? Waktosna kapujeng see. Rupina duwi ka dieu bae heula para wargi carios nyambung anu judulna nyaeta para wargi sadaya. Insyaallah urang teraskeun dina bagian ka-80. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.